para wargi Garbis TV, sekedap di baris nyakseni acara program Sunda Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun asup wargi-wargi selamat musim perayaan. Ujian Prabu dan ayeuna disarangan deui keluarga besar Sunda Musik Kabupaten 37 ulah bendu ulah abang ulah geuleuh. Pamintana ayeuna ujian Prabu teu ngaoskeun we aku margi waktu khusus dan ayeuna ujian Prabu aya Sunda Musik Talk Show. Aku Ujian Prabu tanya kira. Ujian Prabu disarangan Bapak Agus. Halo, assalamualaikum. Abang, Bang. Alhamdulillah. Wah, Bandung gelap bro, Bandung gelap bro. Bro. Allah turun bro. Apa alhamdulillah abang kemarin janji tapi Prabu bade ngawanokeun salah sawios kurang kali nya anu multi bertalenta. Talenta. Ari mah talenta. Lah saha nya saha coba jelaskeun. Alhamdulillah panginten wargi Sunda Musik Yes. di mana wae. Karasan abah tos janji. Nah, ayeuna aya Dede Aljafir. Wah. Anjeunna salah sawios multi talentan talenta. Poho. Biasa ngadalang. Biasa oge ngawi. Sok mau je taras sira. Assalamualaikum. Bebas aja ngomong sama Om Ujo mah. Alhamdulillah. Kata sugulnya. Jadi itu sarang dari Aljafir lah, Mas. Dari Aljafir kadi sarang saha? Ibu. Terus Ayah. ayam. Linggihnya di mana teteh? Linggih nuhun. Cilampeni Katapang. Orang Katapang, orang Cilampeni ya Dede Aljafir. Wow. Jadi Pak, ieu mah sarasna Dede Aljafir mah saurna teh ti kapungkur ti usia alit kene tos mikalana pika cinta karena Sundaan kasundaan. Dan karena musik Sunda teh tos apa? Tah, patos langkung jelasna orang taros ibuna. Rara. Kumaha ya lalakon murang kali teh kumaha? Tepen kapungkur teh, DDT teu tius waktu ilustrasinya. Ilustrasi tuh. Seneng karena lagu Hape Jadul. Agus. Cinit-nit. Lagu apa? Agus Hape Jadul. Terus lagu Sikung gitu. Rika Dikuki Kayeuna, geuning masih seneng karena lagu-lagu Sunda teh gitu. Usia tilu saksi eta teh katinggalna ieu resep lagu Sunda teh kumaha lalakonna? Tapi misalnya tos lagu Abah Agus atau napi aya iklan we. Wah, langsung nemu. Ieu teh usia tilu saksi teh. Tapi memang ku bapana diajarkeun kitu eta. Nah, panginten ieu aya pangaruhna teh sepuh panginten nyetel-nyetel we nu lagu-lagu Sunda atau napi henteu mah. Kapungkurna. Emang iya nah, abdi kan ke sekolah tarusan. Nah, sareng nenekna nyetelna tuh lagu Sunda gitu terus. Nah, hiji waktos kan ade mah aya ieu nya telat nyarios teh. Mohon. Pas hiji waktos anjeunna nyarios teh dikepingkeun teh lagu HP jadul. Luar biasa. Alhamdulillah. Sok ieu nya komen Kakang Uje gitu kan. Alhamdulillah panggil Kakang Agus langsung. Jadi tahun 2007 ya, tahun 2017 lah kamu lahirnya tahun 2017 kan? 2016. Tuh. 2017 dan namanya Wah, luar biasa. Dede Aljafir. Si waktu kurpil bulan teh kumaha? waktu Oro kene kumaha? Nonton naon? Acara naon? lagu HP jadul apa? Apa jadul? Kumaha laguna? Kuring boga HP jadul. Anu eueuh kameraan. Ukur bisa roban MCA. Eueuh ketinggalan zaman. Kuring boga HP jadul anu eueuh kameraan ukur bisa nelepon jeung SMS-an katinggalan zaman. Apa kumaha reueus, Pak?
lagu terus maksudnya. Abah sangat wah bangga, susah untuk diungkapkan. Tapi salianti nyanyi dede resep naon deui? Resep ngawayang. Woi. Berarti resep jadi dalang. Apa singkatan dalang naon? Singkatan dalang teh Kudu apa? Ada mun ada deh ngawayang kudu apa singkatan dalang? Naon dalang? Tak apa. Buong jadi bere nyaho. Dalang teh singkatan ngendalikeun wayang. Eta. Ayeuna dede kan resep ngawayang, terus resep nyanyi. Sebenarnya dede teh rek nyanyi rek ngawayang. rek ngawayang. Bari nyanyi. Sampai jawabnya double. Terus kumaha ya sepuh-sepuhna ninggal kurang kali dituturkeun kumaha? paling kami abdi mah ngadukung we Ngaduk dituturkeun ka hoyong mah. sana nuju seneng nyanyi ya dijajak gitu tah kami aya misalnya aya wargi nikahan gitu sok diajak tah hoyong nyanyi Sok nyanyi eta. hoyong mereka panggung gitu Jujur Ujian Prabu PT di payudun panggung teh usia 64 tahun. Si Dede Ajapir usia berapa sebenarnya naik panggung monter kamari genep tuh 6 tahun terus naik panggung. Oh, entong keprok dapat dia ya. Saudara Dede Ajapir teh memang ngagaduan dua bakat eta nu katinggalna. Ngawayang sareng nyanyi. Tapi sementara si Mam memang nu masih dileutkeun mah nyanyi. Artis pop Sunda anu dipikir resep saha? Penyanyi pop Sunda mah Bagus. Nu mana bagus teh? Sanes mah kohos aya nama. Pagi nuju nonton ya. Apa? Aduh. Maksud Ujian Prabu ngelem nyabahnya. Jadi ada ka dieu teh aya sanes mumaja ka para nonoman-nonoman ulah gengsi, ulah ngarasa seni Sunda mah kumaha gitu nya. Kampungan lah. Tapi Dede Ajapir teh yuswa 3 bulan 3 sasi terus mikalanep karena lagu Sunda luar biasa keren. Jadi contoh. Jadi contoh sabab geuning ternyata ngawujudna murang kali dan dia mikalanep karena hiji naon bidang lumantu karena sepuna Pak. Jika nama ada pengaruhna ge pasti sepuna ge resep nonton lagu-lagu Sunda ka Emang kedah kitu mah ge kedah dituturkeun ka hoyongna. Padahasnya hari selama masih positif malah. Ya. Orang ikuti we. Selain di lagu HP jadul lagu nama apa? Sigung, coba ka pamirsa tayi kameranya. Pami dari terkuat, terpambaikan tangan ya. So, lagu Sigung. Orai bedul. Orai bedul. Orai cai madi sawah. Mahdi sawah. Hidup mah tongga de badu. Pantesan eta salah. Asik. Terus? Cikopi jeung bala-bala. Eta jeung Bala. Hoyong kana di mangkokan. Eta Di mangkokan. Hididang cika sasama. Wal aya nu baturan. toret net totot net atau tet. Luar biasa. Kerennya. Kurang sangat kelabas sabar tembang kanggo baru sadayana satacan ke Ujian Prabu ngobrol deui nya masih di program Sunda Musik kosong. Ieu tembangna Bray Bro. Sunda Musik da urang Sunda. Mangga.